Akang punten heula sakedap. Bade ngaleut naon atuh Akang? Limun. Atar bisa strup. Lilis. Aya naon Ibu? Ya ka dieu heula ieu aya Juragan Ahmad ka dieu. Adang, asup atuh deui. Urang nyelupkan masing-masing pembantu. Pribumi baga pembantu. Tamu aya. Lilis. Adang, asup. Ieu ka dieu kenalkeun ka Juragan Ahmad. Tuh, Lilis jangan akan atang ya. Bos sama bos, kuplik kawan kuplik. Kang Ahmad, kita Lilis teh yatim piatu kapungkurna mah. Semut. Kapungkurna mah ti itu. Nah, laporan ke Abdi. Tapi melain panitia sensus. Sanes ame pekerja uninga wae. Teu nyakola tapi pinter budakna teh. Semut. Percanten. Kuning ali paromana ge ah minimal ieu mah bachelor. Aduh, pembantu duit ke bachelor. Alah, ieu teh namanya keluar ti sana ti Malaysia. Utang Swasia dah kolot saya teh. Malaysia. Di Malay. Malay salina. Lain teh kolot ulah Swasia. Semua Malay. Akang semah tapi pribumi kieu ditakuk. Nyangakeun Kang. Apa karena cikalong? Terang Kang. Iya rek beli tanah nah jadi karena pencak. Lilis, kulan. Pek pakai baju heula anu dangdan anu bener. Itu aya Juragan Ahmad. Eta teh sabenerna mah rek nanyaan maneh. Kira-kira manehna nempo kana kayana. Nyalakeun Ibu. Abdi mah teu Atang sia ada lain cici. Ya jodoh. Para mitra kumaha terasna ke jeung Atang yang Lilis teh. Ge minggu pajun urang teraskeun deui. Dina lakon adu fitnah kadupak teh wajah. Aduh Gusti. Waas ya Bing. Urang teh umurnya baheula nya zaman-zaman kikituan teh inget karena duitnya urang teh. Studing resep pengalaman kikituan. Urang mah langsung bener sih. Nya memang. Halo. Kulan. Halo. Iya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sarang Aung Kusman. Mohon. Sarang Kang Ibi. Laras. Sarang Kang Atang. Mohon. Minal aidin wal faidin. Baik naon Dedi sia. Adik. Dedinya. Teh Neng Sumbang. Saha? Neng Sumbang. Batur make dul sumang ieu neng. Atuh antik. Geuning nu matahanana teh ngarewos. Iya antik. Neng Sumbang teh. Mohon. Nanti kumaha maksudna? Adi, di Antapani kali teh. Sana di daerah Kumis, kumuh dan miskin. Saya dah meni, abdi oge teh parantos ka Antapani meni. Saya lalga jalanna. Jalanna meni rata gitu. Hah? Rata jalanna. Rata kunaon? Rata-rata air. Rata kunaon? Rata-rata air terus. Rata-rata air kunaon? Lami-lami. Cendol. Kunti di wae tah. Datang ulang. Atas ya Kang Ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika nu bieu ieu nya teh di non rumah bersalin teh geuning nya. Nu loba ibu-ibu we bunganya rumah bersalin non. Asrama wanita. Asrama wanian. Asrama wanita. Halo. Halo. Iya. Sarang Kang Ibing. Semohon leres. Sarang Aung Gusman. Semohon. Minal aidin wal faidin. Sami-sami hapunten lahir batin abdinya. Anu suhun. Abdi teh kumawantunnya. Iya, Sok seueur ngadamel dosa abdi. Mohon abdi sadayana. Repotkeun ka salira. Sarang Amroji. Mohon. Sarang Amroji. Abdi teh sok seueur Kalebatan sadayana abdi sok nganjang ka Halo. sadira. Dihapunten. Mohon juga dihapunten ieu lahir batin dunya akhirat abdi teh parantos sabaraha kali tuang di bumi. Mungtar sadayana oge ka teu aya sadayana non abdi teh tiasa dugi ka teu asupan teh. Mohon hapunten. Paeh telepon. Halo. Aiku dihapunten Bapak. Waalaikumsalam. Ieu mah moal dipaean. Halo. Kulan. Assalamualaikum. Aduh, iya mah kakarang dosoan tenang. Oke, aduh, parantos kamana wae. Lamun dina buah mah eueuy. Bahasa mana Kang Ibing eta teh? Ulan. Bahasa mana eta teh? Yang asa urang Ciamis ya. Sareng saha Elis? Biasa. Cianjur ya mah. Ieu Saha? sareng Neng Gisel.
Michelle. Mohon. Beli jajan Aduh bahasana segala biasa teh nih Kang ingat bahasa Rusia biasa. Duit ka Michelle. Kang Ibu mending ngahina sanes Dupi- Michelle. Ya? Michelle. Orang Sunda. Apa yang laguna Michelle Sanes overcome. peranakan. Peranakan teh pamili urang mana nya? Peranakan teh gini Kakandungan. Rahim. Rahim. Mana bisa ka mana wae. Ya bener sih kita Ieu kan Rahim. jalmi teh Michelle. Michelle teh umpama. Oh, Michelle-nya gitu ya. Kang Ibi, Kulan. eta teh menuju stasiun Salum teh gini kan. Di RCTI gitu ada napi di KTI-nya. Nah, pernah kayaknya jadi nu gelok. Abdi terang tah. Michelle, malah tos ngaraosan di baledogan ku sakampung. Sanes meuli pikarunyangan. Sanes nu gelo musafir neng. Oh, benten. Benten ai musafir mah cager. Tak Ayo gelo kalau mah. mah juga neng. Aduh Kusman ulah kitu Pasti Kusman. mana ngomong gitu. Eta teh meni pas bisa nyarieun kan Kusman. Tapi gini, eta Naon? teu. Lain cari naon? Apana? Teteh ulah gitu-gitu teuing teteh juragan teteh. Juragan Ibing. Aing keur balik Atuh teh kieu atuh kieu eta mah Kang Ibing, Kang Aom. Mun. Sareng akang-akang sadayana dirinya. Mun. Muah. Kusman. Eta. Mun. Sero jeung tutut. Kita nggak bisa deh menerima perlakuan begitu. Iya dong, itu kan dalam bahasa itunya kita bukan jadi hina tapi dikecerok. Tapi nabi natik, nah ini kebelut. Pelecehan seksual tuh. Halo. Sarang ieu Ari Mohon. tarucingan. Mohon. Abdi terangnya hayam litit nongeng ka langit ali naon? Ganas. Mohon. Ari gaduh tatarucingan. Mohon. Naon bedana? Mohon. Mai sareng kuda. Sanes Naon? ngompo gadis sareng nini-nini. Mohon. Tos Jangan jawab heula. Ompo gadis mah bau. Ompol nini mah Hangsir. teu aya bau, teu aya naon. Teu nyari. Eta benten. Si Kusman mah mana wae ulah kitu. Nah kunaon? Jelema teh nyeri hateun teh. Kunaon? Hayang nanyakeun tarucing kieu teh ngahaja nanyakeun ka nu ngompol. Nepi ka ayeuna kumaha jual dipaehan cing padahal lalaki. Halo? Di olahraga darah-darahan nyenyehan sare. Nah, teu saha nomor deui. Halo? Halo, Ulan. Ari gadis mah sprit. Ari nini-nini mah bir. Nya, Jauh. abdi mah kumaha sih? Urang rek serius ngobrolnya. Nya, Urang meni muridin era euy. kita ya sesungguhnya tuh. Ngadengeun nu kitu. Nanaonan. Duh, nanaonan mah teh. Nu mana nu bieur teh nu mana? Anu bir teh. Nu mana? Nini sakumaha nu bieur teh. Ya ulah sok nipu lah. Heeh. Abdi mah geus nyaho nih di batu. Duka ada abdi. Terang. Halo. Halo. Serang bir? Ente. Halo? Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya sareng Kang Ibing. Erang saaneng ya. Sareng Neng Lulu. Neng lulu gua. Aduh Gusti. Halo. Iya, eta mah tataruncingan teh meremehkan kaum wanita. Betul. Kaum wanita jangan dianggap remeh. Abdi mah resep bisa. Sangu, we. Resep abdi mah remeh teh di gerinya ditoleran. Jangan ginang. Leres. Mohon. Tuh, Eta teh orang mana nih cariyosan teh duka abdi mah teu ngajarkeun jorang tapi jalmi teh kaungan teh paling kan ajeuna ge teh bade ngajar jorang nya. Tuh. didukung oleh Naon? Oleh remeh. eta panginten eta teh sakolana teh mayana rek eta Di mana di mana Cece? eta weh Cece di mana Linggi? tidinya di Buah dua. meuli buah dua kesana teh abdi teh di mananya. Mohon atuh hoyong naon atuh? Cece hoyong di mana atuh? Mana tuh ulah nyebat cece. Eta Teu acan cece tuh abdi tuh acan teh. Oh. Tuh anu pantes. 20 tahun. Tuh geuning. Hmm. Duh hapunten ya bibi. Ki Kusman mah tibut cece teh kira-kira. Sok teraskeun ya bi. Ti ini yang Ce. Sumuhun. Lain ti buah dua. Oh. Abdi mah tidinya caket di Cikajang. Tirisnya Ce nya. Sumuhun. Kumaha Kan ayeuna? menuju hujan ayeuna teh. Aya kumaha papandayan dirinya tos tadinya? Henteu abdi mah henteu kana naon teh henteu kenging bencana ti papandayana henteu. Ti bencana ti salaki mah itu. Bulan? Sumuhun. Mohon. Teu acan gaduh carut. Oh. Acan Eta tukang ibing Mungkin bakal aya lahar da. lahar-lahar. Ya.
Lahar mah 2, lahar mah seueur. Budak Oh, ayeuna gitu. mah. Celakan Sanes Kang Ibing. Kulan. Upami teh ngemut dongeng Kang Ibing anu kapungkur teh nya. Naon? Ayeuna mah kan aya Kang Aon. Biasa saling berbalas pantun rame gerak Ibing daripada tebak-tebakan anu meremehkan wanita mah. Urang ngerasaan mah can ngajaran di parentah jelema. Sanes parentah ieu mah. Bing, mainna teh boga alasan khusus. Dia sebagai seorang remaja putri atau Kita tadi ngabahas dengan remeh deui. manehna teh hayang dianggap remeh. Jadi urang salaku hayam-hayam mecok. Ye, remeh teh Kusman gunana teh gede keur pangrapet. Tah, hayu urang rapatkeun dudu urang. Tah sumuhun. Eta Kang Ibing nya diantos anu eta teh geuningan. Remeh. Sanes dongeng anu eta tukang duren teh ya. Anu ngalangkung ka sekolahan. Nya teraskeun deui lanjutanana kumaha dikupingkeun di radio. Mangga. Hatur nuhun, Ceneneng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina Aipin, Sami-sami, Cek. sareng giring bingah karempel. Iya. Punten ulah hilap nyukeun Mary Ann atanapi let me try again. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Oh, putarna Cek Aing. Cahaya itu. Cek Aing. Cek Aing, Kang. Nah, oh Ainun. Sana Cek Aing, ieu. Kira condong. Kira condong. Urang mah teu nyaho hiji nya Ainun. Ainun Aisyah Aida gitu. Soalnya masakan beda cek Mary cenah laguna geus abdi apal Mary mah ka Abi. Dari M-nya. Anu kumaha? Abi mah tiba heula. Boh karena dagingna boh karena endog karena Mary mah ampun Gusti. Kolesterol mah Bing. Kolesterol. Kolesterol mah. Tapi daya sanesna para pamirsa anu dipika mulia ku pribadi. Dina cuk-cuk ngaragangkeun ngalantarankeun cukang lantaran. Dedep pinereup haseup tina seup. Aduh, iya. Dina rurega anu pinuh ku kawanti-wanti. Urang salaku urang Sunda kedah ngajejerkeun bahasa Sunda anu pinuh ku hawa nafsu. Atur nuhun. Pribado sanes. Salaku sesepuh di kampung Ijigi Merang. Ngaturkeun wilujeng tuturbun. Kasadayana pemuda anu dina saat-saat ieu nuju ngajagi tanah airna masing-masing. Dina kahirupan sanes. Jelema teh keuna ku peueut. Yo kena ku peueut. Wacana Surabi sia teh. Sedara. Hatur nuhun ka Bapak Ketua anu parantos masihkeun cariosan anu jumeneng pisan karaosna antep kana mana lumbebar kana seja salira anu pinuh ku wang-wangan mantega. Kata bahasa Sunda jero kitu. Rada ngulapi ngalas. Ieu sok aya geuning protokol apa we nu kitu nya pake bahasa Sunda lah teh. Ieu ngareut-ngareut ngan keur beuleut. Ngareut-ngareut ngan bandaleut. Ngetang catang pinang ngaregekeun hate mana panganten anu kadua bakal sumping ka dieu ngaragakeun mana anu pinuh ku rasa cinta ku kituna kapan kapara sepuh ti sepuh panganten pamaget di antos biantawasna Ngatur nuhun. Dingah satung-tung kuping ke langit. Anu jentek ku pamake. Simpring diberi kesempatan pikeun tuturubun. Nunyuk-nunyuk dina pawadi anu apunten di sana yang jadikeun ya nuju sambutan nyaanan maksana ka dieu teh dina panganten bade papasrahkeun sim kuring bade sumerah diri dug hulu pet ku hinis tangteng tong paripaosna jedak-jedakna sadayana paripaos bade nyangakeun ai cacanakan teu aya naon da tadina oge sanes bade cacanakan estuni ieu mah ku anu cilik putih cerak coklat anu maksana mah neregtekeun hati anu jumeneng anu togmo daging dumpet ku nyawa bari urang norobos pabarengan bari basana mah sagalak-lak mau moal nepikeun ka Ijigi Merang di tengah imah tah ieu panginten mugi wae ka panganten sakalih anu sakalih deui anu aya misakna dina sesolontonana ieu mugi wae ieu kacanakan teh ditampi kalawan hati anu bruk-bruk garing sanes ku ageungna tapi ku nah gitu jangan nama lah ada hase itu jadi osna iwati itu kabunga mah gunung gede mah jeung gunung gede masih kena ngagunung we tapi dah kumaha tuh neregtegna cusos na mana kana jarum pentul ieu ngarasa kateter. hatur nuhun ka eyangna ti panganten pamaget anu bimantarana anu parantos ngaraoskeun kahoyongna panganten pamaget nu rumingkang di bumi alam ngarandak-randak alang sukma ku kituna ti pihak panganten pa istri bade biantara oge anu sakatali nu nyebatkeunana ninina
ti panganten pameget nyaeta ibuna ti Ramana. Ku kituna daya sanes kacungcurungan urang kana kabonesan urang kana totongengan urang kedah ngalaksanakeun sareng ngaregepkeun naon anu dipika manoh naon anu dipika resep dina ragraga tug nyawa pet hinis. Gatur kenuhun sanes kuayana eta sambutan anu girinih kasorenakeun. Nah girinya mah asa goreng lauk. Maksudnya girimis. Girinih kasorenakeun bungangangna custosna paranah nu pajurawet. Nu dianti-anti ti bihari dina dago-dago sasalontodanana aya geuning teu burung iji gimrang dina tuktekna pedog jeung halu. Ramoh poe anu katoong bulan ngemprai dina ceuli ai brai baronyoy ka mana lompatna urang sea ku surakna anu teu jontrot pinuh ku samutut. Waduh pinuh ku samutut anu rek ditikakeun muga-muga nu ngacodo ieu duanana sing ting polotot dina rumingkangna bumi alam anu papastena parantoskeunna kana dugdug pangrewong tetrejelna kentang kumaha ketangek para wargi katingali panganten duaan rambisak ngupingkeun nasehat atawa pituah anu sakitu dalemna kana ati sanubari sareng baya sadayana. Para wargi sateu acana urang tutup sareng kalilitan sateunya urang rengsekeun ieu kana perpisahan wae kumargi panganten bade teras pipisahan. Rupina urang kanu parantos biasa wae ayeuna teh rupina urang nincak wae kana nincak endog. Aduh urang wae lah panganten datang teu aya deui di mana-mana rumingkang sumping ayeuna datang mawaraweja. Para pamirsa panganten parantos sumping dikalungan ku hiji lagu kenangan waktos anjeunna dina palebah nyantoskeun piatur anu pini sepuh wae dina papayung palariraga bade aya diayakeun nincak endog anu hartosna bade disangakeun ku Kilbe. Para hadirin ieu teh mangrupa kila-kila ka panganten pameget punten sampeana teu kedah di luhur wae pangantos wae dihandap. Panganten istri eta punten ulah kokorobet kana bujur awon kaum kasopanan tamu anu teu acari piwarang eta teu kenging heula tuang punten Kita ditaknongna tah mangga endogna dikapayunkeun punten panganten pameget ulah disuai-suai sabios endogna mah sanes endog nu pameget sanes nu ieu oh cong biasa rewa pisan di teh bade upacara teh cobi endogna anu bade ditincak teu kedah seueur teuing naon me dua karanyang kieu leuleus atuh panganten pameget lamun sanes tincak endog ngidek endog hiji bae cekap hiji tah gitu ya cobi teu kada ngawahan tebih-tebih teuing aya sanes bade nyepak penalti nincak endog ka panganten istri ulah diawurkeun sayeuna kana pameunteut kana sampean. Ka Isa panitia atuh cairna geuning ku cai panas kieu meni nyongkap atuh ledek. Aduh ibuna ti panganten pameget ibuna ti panganten ulah ngiring nurutan ibu mah parantos kapungkur nostalgia surna yo ieu sadayana geuning tamu jeung nyerangan endog sorangan muet bukbak ditarincakan teu kenging ieu pangantenmu ieu mah pangantenmu ku bo eta hansip nanaonan deui alah make milu nincak endog atuh teu eta jeung make dinas atuh nincak endog ngewa geuleuh atuh panganten make baju hansip aduh eta ayeuna hansip geuna di payungan ieu panganten payungan mah lain hansip ya Allah Gusti kumaha sateu balik pisan itu rombongan upacara adat ka dieu rek naon rek mah anyar itu ya Allah kabar itu aduh Gusti ampun eta sisingaan lain gagajahan lain da ieu nu riweuhna teh ai hajat asarius kieu ieu lebih naon ngadon ka sumur itu di ditu palebe di dia palebe ka dieu panganten ulah nima panganten awon katinggalinakeun we ku panitia kumaha sih aduh
Bobo ngeyek seureu teh sanes seureu dieuyeuk-euyeuk sanes. Sanes aya carana ieu parantos cicing calik ke ibu mah calik. Ieu kieu aduh. Punten bapak kawageun eta bukuna dicarak buku telepon sanes catatan nikah. Lepat asuh. Aduh, Catatan nikah sanes buku telepon. semohon kumaha teh bapak teh Ya asa digeureuykeun kieu. Lalu itu perkawinan anu suci teh sakal. Anu sakral ieu teh. Mohon. Aduh ampun ieu mah kabina-bina teuing. Eta ibu nu ti dapur bade motongan naon nyanak daging ka dieu. Parentos hulu embe mah tong dicanak ka dieu teh sanes ka dieu. Eta geuleuheun baueun. Para undangan sadayana nyalingkir kitu. Tamu buku tamu terus disadiakeun ku panitia teu kedah nyanak buku hiji sewang. Nah buku tamu marawa sorangan itu tos aya ku panitia. Aduh ampun. Bu, ibu bapak. Cabok tak paling tah. Naon? Tukang potet ngaron motretan beungeut sorangan. Naon? Itu sia Kadi itu kebatur. Hayang kabuji bener teh. Cetek anu nebus urang. Nya. Bu, eta ibu-ibu ulah parebut uap lingkung teh saneh kaum panganten. Ih sadayana jadi ngarebut ulah. Aduh, panggang hayam di bakar hayam. Kumaha teh ngabakar hayam sorangan-sorangan itu kumaha? Ya ari huap lingung sahuap wae lain sungutna di bawalan dicoret mah tuh. Mun ya Allah Gusti. Kumaha? Aduh ampun ieu mah. Sangu koneng atuh sanes ku nasi padang. Ayo huap linggung. Ieu huap linggung ku nasi padang. Belegu pisan. Ieu sangu koneng. Ya aya naon deui? Ieu nu bade dioperasi ulah dicarak ka dieu. Sanes rumah sakit ieu mah. Sanes ICU. Itu kegel huap linggung ku nasi padang. Teu tiasa. Pakai otak-otak. Aduh, teu tiasa ieu. Eta mah nyatu. Iya, aduh nu dioperasi nyanak kateterna segala. Ka dieu tu ka ICU, sanes ka dieu. Ampun ieu mah. Pisan diaturna. Alah. Cing atuh ieu hajat kawinan teh ka kieuna. Ruksak itu teh. Gini pangantenna jadi loba. Nah, ieu di mana itu teh? Boh, ieu riweuheun ieu nu ngabiayaan ieu teh jadi milu kabeh. Sanes perkawinan masal ieu mah sanes. Sanes atuh. Aduh, kumaha. Jeung ini panganten loba lalakina hiji aya aweuna 20 na. Riweuheun, capeun. Nya ge payu. Ulah kieu teh. Teh satahun sakali. Ieu ka 20 kieu mah riweuh. Mun Ampun. Keamanan punten, Hansip punten. Apa terus diperintahkan ke keamanan? Untuk kedah nyanak naon-naon dasar heuh kedah naon nyanak tumak kanggo naon. sanes upacara adat. Simpen. Kumaha sih? Ieu nu make upacara, masyaallah Gusti. Naon deh kunaon? Make pakaian tari lain taranjang kitu. Tah ieu. Prajurit kan baru ligir. Sana di Bali. Sanes kumaha sih teh? Aduh ampun, itu lengser mau make cangcut. Era nya ge upacara ieu. Itu adat Sunda. Cangcut gitu mulai upacara adat, tambah upacara gaib. Kumaha sih? Duh, Ampun. teu beres ya mah. Tuh, itu panganten yang mahkota. Ka mana di itu tuh? Reos. Hei. Ka dieu. Kanu teu di arulam mah ulah sulumping ulah. Ini jaluk datang kabeh. Riwa Atuh tuh. meuni lieur kieu atuh. Meuni asa ieu pisan. Meuni ayo teh duh ampun. Punten tatangan tuh nyokotan amplop. Amplop mah kenapa aja. Meuni ciu nyarak gua. Barokan teka intip putar piti belas bus. Aduh. Ampun dia mah. Ke atas dia orang keras geun dihajat. Para pemirsa, sakumaha kauninga panganten dieu parantos bubar kumargi terjadi papaseaan anu sakitu longkahna. Sama. Katingali korban aya 50 di pihak panganten pameget sareng di panganten istri. Ku kituna acara batal. Pernikahan batal. Seueur korban Mangajakakeun. Sama. sedih kamdurung ginasih mingkang di awang kawayangan. Ngadahub ngahijikeun hate anu lara sungkawa ku kituna pribados atas napi keluarga para tetanggi ngawilujengkeun mugi-mugi urang sami-sami di portal. Hatur nuhun kana dieuh panggaleuh anu susuruduk dina tangteng mah hate anu pinuh ku jabur para mitra paripaos berakawek nang tang sumading baceprot nang tang sosoro dina alam anu kumantung
ciren nangkang hujan. Duduh, pahyangan tanah kula. Ini geus lebih kena rampes. Anu nyoronton karena bambung rangaek. Tadi embung. Ayeuna seseleket. Renyagna hate sanu mira di tanah urang lamun lain urang. Sanu rek nyaah kana diri urang. Lamun lain sumandingna geger pitung. Pakusarakan samolono. Dina cucu antrot anu pinuh kudogdegna bangunan-bangunan. Hatur nuhun. Rupina dina wangi ieu tiasa pat. Halo. Nah, apa tahu itu? Aing milu nyebut halo. Rupina aya nu nelpon. Apunten kanu kasuhun. Bade diguikeun sajak-sajak anu pinuh ku cinta asih. Karepna kajak ieu ngajak urang nangtang kaharep nungkulan anu parantos katakan. Daya sanes sajak ieu di antawisna bade di ke komudikeun ku Bapak Rukmanta. Hatur nuhun. Ya sajak didamel ku simpuding zaman menuju bager toet. Istilah sesorangan. Abong seniman bager toet. Kasangakeun etang-etang pangjuring asih wae. Ada judulna Kembang di Taman. Ulis Nah, gitu. kamana maneh teh eulis kitu ceuk hiji pemuda hiji jajakan bari tengah ka langit tina Ciibun bari cumarita kitu cari nakdak dina dadana aya anjing ngatakan ceuli Panjang anjing teh. cungcunan seahna walungan Cikapundung tungtungna suara tambur putpet ngababuk puhut heuli Anjing ngambek. urang aring ubar buuk saha anu rek ngamumule lamun lain urang cinta urang teh geuning inten kapendem. Nembe kasangakeun sajak anu ngawitan anu juluna rumingkang di bumi alam. Sajak kadua bade disangakeun ku Ibu Sri Hatati anu judulna Lang Layeuskeun. Teu nyatu. Sajak judulna Lang Layeuskeun dina kurung teu nyatu. Raga anu pinuh ku sangsara. Pameunteun anu pinuh ku getih. Sareng laleur. Pameunteun pinuh ku laleur. Kacida Ngegepkeun Akang nu rumingkang. Waduh, Akang nu rumingkang. Daya sanes hate anu pinuh ku nyinyir. Ngedeheuskeun ngadahapkeun hate anu pinuh ku luka-luka. Akang anu gumiwang ieu sajak mugi wae dugi kaharibaan Akang anu pinuh ku pangkonan sareng orai belut. Waduh, pangkonan pinuh ku belut. Lepas tos ngabedakeun naon posong. Pangkonan pinuh ku belut dikaleur. Ngurek. Pangsun naon posong. Pangkonan pinuh ku belut. Aduh, Gusti nu Magung. Alah, Gusti. Para pemirsa, Pina orang sajak anu pamungkas dina bang ieu patanang nomor 272. ya 272 ya penonton geus heuai. Yang balik teu bisa. Angkot. Eulis. Kawat kacapi anu dijentrengan ku suku. Aing sorangan ngabayangkeun lieur dijentrengan ku suku. Suara suling gelak-gelik dina hate anu pinuh ku sanui. Kenapa Sanubari. Pas anu ieu. Lah jadi inget sanui. Akang mah ieu. Ari teh Akang teh. Si ieu teh tah, si Asep teh.
kesana naon ku akang diobrolkeun dibawa ku akang tadi dirinya si Asep Tanjung teh ku akang Nya Kang Sanoy mah kitu. Mana bisa pisan ngalewelenya abong musuh. salah sanu imana ieu Sanoy eta anu kapungkur sok di pemerintahan. sanes sanes Aya di sarungan hiji-hiji. Haji Sanui di Garut dodol Kebeneran eta di Garut. Si Kang Sanoy kan di Garut. Jeung dagang dodol di kebeneran. alah batuk wae nya ayeuna nya kunaon nya Ah maneh we wungkul. teh sadayana bing urang teh sadayana teh aya nu teh aya menjaga kesehatannya kadang mah sadayana menjaga kesehatan da naon deui atuh nu diburu ku urang ku pemirsa teh awis komo euy dina Yuswa geus kieu mah. mohon Urang ayeuna umur 32 tahunan. Beres. Kudu miara kana kesehatan. Beres. Dahar ulah samarangan lain Sumun abi mah tos ngalakukeun naon teh disebatkeunana penghijauan teh atau lebih vegetarian. Vegetarian deh Di paling itu di Setiabudi vegetarian mah. Oh dipijit petarian. Mohon. Caos dah. Alah eta ada kesehatan kada jagi teh urang tulah samarangan dina barang tuang utamina mah. So, halo. Ulah we. Halo. Tah swanten. Tah eta kan. Halo. Halo. Oh. Tah aya deui. Tos ah. Urang anu kada di emu teh dina barang sareng olahragi. Olahraga kedah diekeun. Parantos tuang ka urang tasik cekip. hayang nanti hayang memes. Somon eta lepat. Cok imut ke Kang Iwin. Apa eta sok nyariosna kitu geuning dongeng abi ge. Anu sareng sekretaris teknik nu pidato. Alhamdulillah geuning aya kemajuan eta mah. Di negara kita sudah maju, didirikan pabrik-pabrik di tiap tempat. Seperti pabrik olahraga, pabrik pakaian, pabrik sepatu, pabrik tekstil. Cek sekretaris tengah rewes kirang es tanya eta ge pabrik es. Tanya pabrik es. Halo. Itu aya anu aya. Oh, sanes nu. Ganes. Sanes. Ala geungap kieu. Kunaon nya? Sumpingna eungap teh kunaon tah? Panginten ku ieu teh ozon teh panginten. Lain. Ozon Jaya. Ozon mah lain tidinya lain. Anu mata anu kana ieu urang karasa eungap sabenerna ekonomi. Enggak pisan eta mah. Ekonomi. Sadaya teh mah. Ya saya Kusmannya percaya eknya dia ngobrol kayak ya dengan situasi-situasi perkara dia jelema nyarangkana orang senang percaya tuh untuk baby wae orang gagal tekan nyekel duit dengan 2 miliar mai kana naon zaman ayeuna iya seh bener pamajikan minta dipapageun di Belanda aduh mohon aya aweun nepi ka teu ngarti samaruk angkos ka Belanda teh kumaha urang geus lieur tinggal dia ayeuna naon dipake ku mohon berlian geus teu make sung geus kumaha katingali aya itulah mohon geus karena itu tak nupi nu akang tanah teh sawah teh nu itu tuh nu tacan kape milik mah nupi nu itu tacan itu tacan kabeh we teh acan geuleuh teh ingat nu can kape milik teh itu ayeuna paling itu encan itu can paling encan kabeh atuh gaya teh nyariosna mah gitu seueur teh ayeuna mah lah eta mah hebat pisan tos ngobrolkeun ratus juta tapi urang teh engke teleponnya nomor saya teleponnya udah ayeuna ya pulsana beak ih ongkoh miliar seueur gitu seueur nu apa mohon teu halo kunaon dia telepon seueur nu pupus teu ieu teu jalan teu jalan oge tuh burinya ya halo teu jalan teu jalan telepon Tuna awon halo ya aya da teu anu halo Dayan halo keun bae. sabias bae Kupinu kasabaran. Abi mah hoyong ngupingkeun swanten istrinya sepuh henteu ngora teh henteu nu mata ka urang teh regreg teh menghadapi hari esok teh. Nya tah eta abi hoyong teh nelponna henteu nyeuselan henteu mamatahan tapi nganiskeun hate anu pinuku matega ya. eta entong ieu mah meuni jalan orang teu kitu nya tapi memberikan kesan nu hangat teh pisan hangat halo
Halo. Gini. Tah geuningan. Teu burung di Kabul. Iya di Kabul istri. Semua. Kamu keseman? Kulan. Kemana Damang? Sae. Kemana wae kadang-kadang. Eta. Nuhun. Nah, Karena nyariosna nih asal-asal udah lama sih. Nuhun. Kumaha gida sanes sadeui atuh bade miara. Nah gitu. Mungkin malam Jumat mudah-mudahan siaran 2 hari gitu. Mangga mangga. Hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bos ngaji. Halo. Halo. Iya Abdi. Kamu santan hari esok. Ngasak kitu geuningan. Kita mah suanten anu keburu-buru teh maka cipta Ieu mah hayang ngulami ngobrol teh. ngulami Lemes tapi jorang. Nuhun. Oke, tapi lemes rumahnya tapi jadi jorang. membangkitkan gairah gitu ta. Da bangsa umur-umur sagede kieu mah daya pisan gairah. Gairah pisan. Tiis. Parem. Parem. Kirang kumaha? Mun Urang duka kunaonnya eta Pak teh. Usman ona mah sering pisan ka Maerot ari abi. Halo. 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 Kulan. Sama lain hari esok harimau. Lalu si mah hoyong ngupingkeun suanten nu sepuh henteu nya nu anom teuing teu tapi nyana ka wilujengan ka urangna kitu tah. Nuhun. Aduh, Sanes naon? Ngaraoskeun gitu mana anu keur nuju tira raos ieu. Loh. Para Ya. pamirsa, Halo. hiji lagu anu kantos di Pikawano. Iya saya. Teh sanes lagu ieu kanggo sadayana wae ibu-ibu bawa bapak-bapak anu Dia nuju. sih mau apel di mana? Dikit nang Aya di dia, jalan. Jangakeun Iya laguna. nang. Iya Bob, untuk Para pemirsa, para pendengar di mana malam yang semakin larut membuat kita berhenti sejenak untuk bekerja dan kita akan hadapi hari esok. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru bagi pemeluk Nasrani. Semoga damai di muka bumi ini dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik di dalam keadaan yang bagaimanapun, saudara-saudara. Karena ada dalam sukacita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita nina bobo. Bagaimana itu tentang menyambut tahun baru sekarang, Bapak? Teu aya sanes. Dina tahun baru ieu mah urang kedah ngakrabkeun we. Sadayana anu kapihatur. Anu hujan dan bubur. Para pamirsa adi abdinya namanya terang, namanya uninga. Namanya terangnya. Ya. Namanya terang di dago tuh malam minggu tuh rame nya. Rame. Abdi mah tara keluar mah. Iya. Janten Anak-anak muda nu sapantar urang-urang teh. mohon. Loba. Ya Allah. Anu nginum, anu ngopi teh nu dadah, nu sagala gitu. Urang pernah kadinya nya. Dadah teh naon? Anu kikituan dadah Oh. gitu. Alah, pinuh ditungtung itu make jeung aya musik sagala Bandung teh hirup. Mohon. Alhamdulillah. Urang kukurilingan maklum keamanan mah nya sorangan. Mohon laras-laras. Kasebutna intel mah nya cicingeun. Mohon. Meriling ngali barudak teh pinuh resep we. Abdi mah Kita namanya. bawa nya kudu di mana-mana nya. Udah nama tong dipusatkeun di dinya tapi da kumaha nya kahoyongna di dinya poinnya abdi bade ka uleman. Duh ka aduh teu Ali tiasa mah we ti Subang. Aku kadinya ti luhur teh ka handap terus ka jalan Siliwangi. Lebat kadinya ka kitu. Aduh, poe bunga resep. mohon. Ayo main musik ieu teh geuning tam-tam teh. Tarompet ini. Tarompet. Aduh, bunga. Mun abdi mah nembe aya terus aya Iya malam tahun baru jangan nyambut tahun baru urang mah aduh Pak Usman. mohon. Pan meulian tarompet Mohon. aya saurang kolot deui. Duh aing mah kesel. Kurang gitu? Da mau apa ayu atuh? Kumaha gitu? Ngajualan tarompet kenang penca. Mau Oh tahun baru moal ngewa tidak tuh lain waktuna. sareng hese. Benten rupana. Akhirnya arek ditiup di sawah we cenah nyalira. Dek naon? Naon tahun baru di sawah. Sorangan geura. Dari ucang-ucangan niup trompet kenang pecah nyarira. Nya nyedi serangan. Kan nyuruh itu cimata sorangan. Sorangan. Nu eta teu aya nu ngabang balirkeun. Aduh abdi mah teh anu manggil. Tahun baru ieu mah Pak Usman namun deket ke tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari yang Pertamina we bungkul. Melihara reueuh Pertamina ka urang euy. Pantos rada ieu menurun. Saha atunya? Tapi daras ieu Bandungnya resep ningalina. Sok kabudak itu nu babalapannya. Antep we pada matong di ieu cek abdi mah. Nya. Cek abdi nu babalapan nya. Sok ana bayangkeun ke maneh. Maneh nyeurin teu? Kumaha?
nyaut baru nyawa aing teh order cerekeun TRT di mah pamolokton baru mau urang ngaliwat juga sudi. Mau urang rek nututan di daerah si Kusman ayeuna mah. Doakeun ku maneh Kusman euy. Daerah Pananwangi Margawangi kurang kejadian juga maneh. Kumaha? Di portal teh di dieu aing mah. Ame teu bisa asup. Meh teu bisa asup. Mun aya kauluan mah naon teh meh hese. Nya. Ah jeung Ya teh. kapungkur. Kapungkur 20 tahun ka tukang. Namun itu hayang pipiluan dah. Jadi we nyahoun maneh lain pemuda 20 tahun ka tukang. Lah enak 40. Kira-kira siapa tuh ayeuna maneh kumaha kolot tak bisa kabayang. 40 pada ini. Ih, itu mah beda hiji jeung tilu salapan urang alhamdulillah. Saya betena. Halo. Assalamualaikum. Eta aya keneh geuningan. Sate. Eta pemuda. Tuh, itu asalnya biayanya biatinya. Mohon. Di Riung Bandung. Riung Bandung. Heeh. Damang Kang Aw. Daerah Lux sama. Damang saya kan biati kumaha Damang. Alhamdulillah. Nyari aing Usman. Kumaha kan? Damang kaom aing gigireunana tara ditanyakeun. Kang Ibing. Oh, Ari waktu dipanyileukan saha Kang Ibing meuli degigi. Tuh, Bing ngakamaneh teh. Minggu ka Pengkar aya Kang Ibing kapan? Tuh, Ada di payunan biar tinggal gupayan biar ditinggali. Di mana? Di mana? Waktu ceramah di panyileukan. oh, Asa teu kantos abdi. Ah suka hartos kumaha. Ira Dinten abdi ceramah di dago. oh, Asa ieu. Kang Aw. ulan. Isinnya nyebatkeun di panyileukan nya. Ah, Mohon di dago. Mohon. Tuh bagus Ismail mah teu mungkin aja nama. Sakitu aya. Eta payunan kapan aya bieti di dinya? Sareng si Uwa aya di dinya da. Si Wasa Usman. Wajar kasih. Wajar kasih. Warung hayat Mohon lain. nuhun atuh ka kuping dia teh Kang Aom. Atau nuhun. Dingah pisan mohon. Nuhun biati. Mohon ujung. Ayeuna mah jelas kasadayananya bahwa itu bahwa ieu nyarabatkeun bahwa Kang Ibing bahwa Kang Gusman Tahu. maot teh. Nah. Ning arah ya. Ieu mah berita abdi ka lieur. Nuhun Lieur. Kang Aom mah salah. Eta we waktu saya acara di mana di Oman, cenah waktu saya agim, duka gujrud. Nyararios nelpon res Kang Ibing teh maot pan di abi ceng nu baladana. Saur Pak Kusman keun bae. Da eta mah kitu jelemana. Pret. Ah, di pesta kawin dupi si Edi. Laina raibeutna Kang Agung Gumular duwi kan nelpon aya genepan jalmi. Ya ampun mah. Cuk si Pak, cuk si Ibing keur ka mana jadi MC di Ajis. Ayo cenah maot. Tah, dah mungkin tidak. Aduh, sakurang teh. Kamari ada dewas mah. Di Oman. Ngagerebeg nelepon Kang Ibing. Aya keneh alhamdulillah sahab Arok Usman maot. Cek urang keun bae. Urang teh ngusapan dada sabar diri. Urang rek kumaha jelaskeunana aya nu maot dana setia. Aduh. Halo? Ih, kapajat naonnya? Pancet. Hapunten kanu kasuhun pribados anu awangsul ti duaan ngarapkeun ulah aya isu-isu anu negatif. Ulah aya isu nu negatif atau positif. Atuh naon atuh negatif atau positif teh meunang mah. Aduh Gusti, sorry teh nya kabina-bina urang teh geus bener urang teh urang mah rasaan teh asa ngorah wae nya. Ya memang ora. Nya teh asal teh Eta biati sana pun jauh atuh. Biati sabaraha 16 tahun ayeuna. Kumaha atuh mana nya kaharti we urang genep 2. Ya kaharti urang mau make jeung orang-orang jiga batur kolot aing mah genep 2. tapi geningnya si AA Rohata mah juga aki-akinya. Nah, pegawai negeri mah kitu geningnya. Mana kumaha sok pabaya pipikiran teh? Lain. Ya jiga aki-aki teh nya we da umur aslina ge sabaraha? Genep 8. Nya pegawai Wajar we, teu kudu pegawai negeri mesti pegawai swasta ge. rata-rata pegawai negeri pegawai teh beungeut teh Tapi geuna angkatan urang nya. aya geuning mana yang inget teh nu di Cilacap teh harus urang teh hormat geuning wisan ajak mana teh nah masih teh menegi urang teh hormat mah teh saangkatan cuma aya urang panyata angkatan lanjut urang. Tapi tinggal ikina kumaneh ai seniman mah nya awet ngorana Mang Patah. Halo? Halo. Iya, Umur 112. sumohon. Bere tuh maros aya Bang Domai di dinya teh nya. Teu aya di kandang ne penginten. Ih, ka mana teh ti dokter gigi teh nya?
Cacan datang teka dia dah. Kadinya? Semua. Daya. Maksudnya badai kadinya dan kepama iya we. Iya satu. Kunaon, Min? Kah? Kunaon? Tuh, kata Dokter teh. kehilangan. Kah? Kehilangan. Kehilangan mah enggak ngan eta aja nah ka dokter Uwi. jiwa yakitan uwi. Rupina mah dibongkar deui Atuh dah lain atuh aing percaya wae di mana sih dokter gigi wayah kieu. Nah, mungkin ah. Keun atuh lah Nah, hujaneun mungkin. siga. Ya basi da mah teh umur-umur acan untun age. Nuhun ya kaum. Mangga. Assalamualaikum. Dalam Salam. cing do mah ulah nyampe. Mana pe omongeun ngomong ke dokter gigi pada henteu. Da batur ke maliki di mana dokter gigi jam 10. Saha nu dicabut puting-puting kieu. Pamajikanna Kang Oceng ge henteu tuh yakin geus balik Teu geus balik. Jeung naon kecabutan. Jeung si doma teh naon dicabut atuh. geus areueuh. Untuk nang sudah KB. Tinggal dua we si hung. Eta get haring untuk bertempur. Teuing. Punten Min panginten Mimin nya tapi arep-arepkeun mah aya. Aya. Nya nanyakeun maka urang-urang pangasuhna. Domba teh geus kolot bisi kumaha insyaallah Lain curiga lain cemburu. Lain. Bisi malum ai kolot derlinglung balik ka imah batur. Pura-pura linglung eta mah. Terus kadon sare Nah eta. barang gerhudang Mimin. Ada. Tapi Punten ya Min nya. Ya mimin geuning. Teu burung we nanaroskeun. Sing tenang we min. Da anu nyokot batur ge. Siksa. Sing bingung semua gampang. Lain artinya mah anu Saha nu nyokot kumaha? maksudnya anu nyokot anu sekali dikeun moal. Min sanes Mimin wae nu nya ka domba. Sanes min. Seur. Seueur Abdi Kang Om. Si Usman tak gelo minta. Ampun. Seueur sia ngagabawa mah tapi tenang mimin mah bobo ada gitu teh. Nya banyak nu yang si Tommy, si Omo. Ya. Sakumanya ge si Omo mah nyarek sudah mau ulin peting. Malah beli jerungkeun. Aduh. Ya bener tapi urang teh kudu bangga lah boga si Doma aya keneh nya. Umur 72. Waduh, Atuh angkatan nasa urut rektor ITB teh bener. Imam Bonyol. Barengan yang eta we sejarah mah. Nah, atuh puguh we. Masih kena hirup. Karena sekali ngarjati pernah biru neken. Udah. Mau Bahasa ada sekali ngarjati permainan mau surat teh. Oh Arifin teh eta. Eta tuh. Mau aya dua. Akanya kebuka tadi mah sejarah. Tuh, da mana kudu nyawa karena perjuangan. Hai urang urang ngilu atuh kana revolusi mata apa? Apa? Aduh, keur Belanda ngebom teh euy. Urang mata Belanda ningang pisan bom mata nyingcet setengah meter beledug di gigireun tenang we. Eta keunang urang mah. Tapi lamun setengah meter telat teh hancur urang. Di Renville di mana Kang? Halo. Halo? Ya. Halo. Ya domba. Hah? Domba mana? Di mana mana? Lain ke dokter gigi, ke dokter Nini. Salah ngucapkeunana. Oh mana nggak bodor maksudnya? Ke dokter Nini. Oh, deng yang bodor. Apa itu kapanggih Si ada kadenge mana teh? Bangsat. Nelpon lagi harus Bohong. Eta sia Nah, telepon. kasih ibingnya. Lain mana eta nelpon harus kitu sia nanggep sa. Ibing, Cina Aidin ibing. Sami-sami. Mana loba dosa ka urang. Jol-jol gitu. Menikah cipta manehna jelema bersih. Oke ya. Ya. Nun, mana yang ngirim apa euy? Jadi ya. Halo. Oh, Ya. mana? Bulan. Om, dingintun dia martabak. Oh, mangga. Serius wae. Iya, Serius wae. untuk kawangian. Nuhun. Sang saya. Amet. Oh, Kang Amet. Iya semua. Lama Kang Amet. Saya. Nih ocon pisan nih. Ayo nama rada hariwang gitu. Wah, itu keamanan terjamin. Ngintun aja lah. Bolon, mangga. Ya. Nuhun. Ya. Mangga. Oh. Kang Amet di mana wae? Rupina cekap di dia perbancangan mengenai politik, ekonomi, serang sasbul budaya. Mana juga Kang Cece. Urang ditinjau wae sadayana ge mangga masrahkeun kana diri iman masing-masing. Ku kituna abdi Om Gusman Kang Ibing ngawidujengkeun ka sadayana wae mugi-mugi sadayana sing sehat. Ulah aya anu kasinggung, anu matak-matok ka diri anu pinuh ku rancanggas. Tong aya hate anu geuneuk maleuk getih susumbareun keuna dina paribasa ombak laut anjal-anjalan.
dina calana ampul-ampulan. Kena bulan masih teh. Oh, nanti udah pengaruh. Ih, bahasa Sunda anu kapungkur ieu mah. Para pemirsa, para pendengar di Mara, sebuah nomor lagu yang akan kita dengarkan sebuah untuk Joyce, untuk Mimin Domba, Biati. dan teman Biati yang di Riau Bandung dan selakinya ya. Kita kepada saudaranya si Ukok ya di Tati apa namanya ya, semoga ada dalam keadaan semua pendengar Mara, Radio Mara, kita adakan satu pertemuan dengan sebuah nomor lagu yang betul-betul menyentuh di hati. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan tahun baru, selamat dan damai semua. Bujeunkeun tak ieu sedihna saniman teh sarua jeung olahragawan. Wah, kerja di juara mah dipotret ka itu ka dieu hulu dipuja daratang iklan ge ka itu ka dieu ke. Begitu geus teu jadi geus teu beken geus eueuh naon mah dicueulkeun tak kade.